Panon katingali berem sabulan teu daek perem melaan ngosongan beteng muasaan imit ageng rasa bogoh ti bareto rasanya ati baheula ari abdi nu cilatana manehna anu ngewana nutur imit ageng jadi ubara beri beteng bareng jeung nu imit ageng jadi namahan kaludeng ieu mah ukur ngalagu sanaos teu pati lucu pilih aya nu kagagu hapunteun ulah rek bendu panon katingali berem sabulan teu daek perem melaan ngosongan beteng muasaan imit ageng rasa bogoh ti bareto rasanya ati baheula ari abdi nu cilatana manehna anu ngewana panon katingali berem sabulan teu daek perem melaan ngosongan beteng muasaan imit ageng rasa bogoh ti bareto rasanya ati baheula ari abdi nu cilatana manehna anu ngewana nutur imit ageng jadi ubara beri beteng bareng jeung nu imit ageng jadi namahan kaludeng ieu mah ukur ngalagu sanaos teu pati lucu pilih aya nu kagagu hapunteun ulah rek bendu panon katingali berem sabulan teu daek perem melaan ngosongan beteng muasaan imit ageng rasa bogoh ti bareto rasanya ati baheula ari abdi nu cilatana manehna anu ngewana